Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi kodaratinu makawasa urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagipati anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu kamari katunda pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang. Nyatana di lembur pasir nangka anu mana harita si godeg si gojin katut darja nuju aya di bumina bah dewuk-dewuk tea eta hanca teh nya sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Ya lamun kudu dijelaskeun mah lain ngan ukur aya hubungana. Tapi anu ayeuna jadi jurig hulu jeung jurig buntung teh taya lian ti arwah Nyi Utari anu panasaran. Lantaran maut da kapaksa jadi marakayangan. Sarta teu bisa mulang ka alamna. Antaran jiwana tetentrem, johagna mah kasasar. Samalah manehna geus kedal sumpah sok sanajan hirup di alam mana bae oge keukeuh moal bisa tentrem lamun acan laksana melespati ka jalma nu geus deleka ka manehna. Sambalah geus aya dua nyawa anu jadi korbana, anu sarua nambahan pati di talaga anu ayeuna geus matuh jadi tempat padumukana. Tah kitu? Kitu ceuk Bah Dewuk nyaritana daria pisan. Sarta di barandungan kudar jajeng baturna. Nya puguh atuh tiluanana ngarenjag malah katara beungeutna meni parias. Ari sabab ngarasa reuas jeung sieun, keueung melang jeung hariwang. Lantaran ayeuna mah moal nyalahan deui lamun Utari si jurig hulu rek malespati. Komo da geus aya dua nyawa anu jadi korbana, nya eta Suta jeung Mintarsi anu geus nembahan pati di talaga. Anu tangtu mautna akibat dibinasa ku arwahna Utari anu marakayangan. Aduh Abah, kedah kumaha tu ari tos kieu. Abdi mah ngaraos sieun sareng keueung ieu teh. Datang tos atuh lamun kitu mah arwahna si Utari teh bakal teras ngudag-udag ka abdi tiluan. Ceuk si Gojin bari melong ka Bah Dewuk. Ya geus tangtu atuh. Salila maraneh tiluan aya nyawaan mah bakal terus diudag-udag ku arwahna. Bah Dewuk ngawalon bade rutret kanu tiluan anu katempo bangun anu baringung. Abah, lamun kitu mah ieu pasoalan teh tos jelas. Tah ayeuna cing atuh kumaha carana sangkan abdi tiluan bisa bebas tina incerana. Nyanahan naon ku abdi kedah dilakukeun? Ceuk Darja tumanya ka Bah Dewuk kalawan Darya. Yang Darja, ieu pasoalan kawilang bahla. Lantaran aya urusana jeung nyawa. Jujur bae Abah oge teu sanggup lamun kudu nyang hareupan eta makhluk bah. Hariwang, sieun bisi matak nyilakakeun ka Abah sorangan. Da puguh si jurig hulu lain heureuyaneun eta teh. Manehna ijidun pisan ka maraneh tiluan.
Sarta pasti isuk pageto eta jurig bakal ngabuktikeun sakabeh ancamana. Jika dengan ukur tinggal nungguan waktu dah. Bah Dewuk nyaritana beki Darya samalah bari mencerong ka Darja jeung baturna nu keur maralohok. Ngadenge kitu nya puguh bae atuh beki pareot hatena. Aduh Abah mugi cing hawatos we atuh ka abdi tiluan. Margi lamun teu ditulungan ku salira Abah teras kedah ka mana abdi teh nyuhunkeun tulung atuh Bah. Sanajan hirup susah oge bari can kabeuli baju dulag. Tapi hayang hirup keneh kuring teh Bah. Ceuk si Godek nyaritana bari jeung rada lumengis lantaran sok sieun Bah Dewuk embung nulungan ka maradehna tiluan. Jawayahna we eta mah kudu dising hareupan. Mata koge lamun jadi jelema samemeh rek ngalakukeun hiji tindakan atawa hiji pagawean teh kudu dipikir heula cing apik jeung taliti. Sarta kudu ditimbang untung jeung rugina. Lantaran sagala rupa pagawean tangtu bakal aya akibatna anu dirasakeun ku urang. Nya ceuk paribasana lamun melak cabe buahna oge tangtu cabe. Lamun anu dipelak bonteng ya geus pasti anu bakal dipanen oge tangtu bonteng. Moal jadi terong. Samalah ngeunah lamun panenna bari mawa kurupuk. Tak gitu. Ngadengi caritaan Bah Dewuk sarupa kitu. Sakedapan mah Darja ngaharuleng. Da puguh bingung anu teu manghitung-tung susah anu taya hinggana. Lantaran Darja jeung baturna oge harayang keneh hirup di alam dunia. Sarta embung ari kudu maot ku cara dibinasa ku si jurig hulu mah jadi tumbal di talaga cara Mimin jeung Suta. Abah, salira teh tos kasohor luhung ku pangarti jember ku pangabisa. Sareng deui tos sering apan yang hareupan pasoalan anu kawas kieu mah. Tah kumargi kitu sok tulungan abdi tiluan sangkan bisa bebas tina ancaman si jurig hulu. Minangka kanggo pamulang tarimana salira Abah bade nyuhunkeun naon bae oge tangtos ku abdi bares dicumponan. Tah kumaha pami kitu Bah? Sayagi atanapi henteu? Ceuk Darja nyaritana tatag samalah manehna geus siap pikeun nyumponan sagala pamentana Bah Dewuk. Asal bisa nyalametkeun nyawana jeung nyawa baturna. Oh, lamun kitu Bah. Tapi sanggup mere naon ka dewek? Ceuk Bah Dewuk kawas anu nangtang kana kasanggupan Darja. Nya merena naon oge sanggup abdi mah. Asal Abah bener-bener bisa nyalametkeun nyawa kuring tiluan. Jaho gatu ari kitu Bah. Dewek daek nulungan. Tapi omat ulah poho kana janji anu geus dikenalkeun. Sarta kudu sanggup pikeun jumponan sagala rupa nu jadi pamenta dewek. Teu kedah hariwang Bah. Tangtos ku abdi oge bakal diestokeun. Nanging nahan naon anu janten pamundut Abah teh? Darja nanya ka Bah Dewuk lantaran hayang nyaho kana pamentana. Pamenta dewek bagan sarupa. Sok geura sadiakeun duit anu jumlahna loba, anu kira-kira saimbang jeung pagaweana. Bah Dewuk akhirna mah nyanggupan kana pamenta Darja. Tapi syaratna menta duit anu jumlahna loba. Tetela sanajan geus kolot oge butuh kana duit mah mitra. Mangga Bah. Tangtos ku abdi bakal disayogikeun perkawis eta mah. Tapi anu salajengna kumaha? Rancana mayunan si jurig hulu teh. Nguraan pasoalan si jurig hulu teh kudu salempang. Tangke beuting hayu urang datangan ka talaga jeung dewek. Urang jorag langsung ke tempat padubukana. Samalah urang burak barik sakalian. Tapi kinten-kinten moal naon Bah? Ceuk si Godek bangun anu ngarasa hariwang.
Teu kudu hariwang godeg. Percayakeun sakabehna ka dewek. Yeuh aing. Si Dewuk tong boro jurig hulu. Sandajan jurig cai, jurig jarian, tuyul, setan, siluman, dadamit, gandarabo jeung sabangsana kaasup lentah darat oge. Acan aya anu mampu pikeun ngelehkeun kana pangabisa aing. Ceuk Bah Dawuk bari nepak dada. Dirina ngarasa yakin lamun bari sanggup pikeun ngelehkeun si jurig hulu anu aya di talaga. Nyatu bami kitu mah abli percanten ka salirabah. Si Godeg ayeuna mah hatena ngarasa regreg sarta percaya pisan ka Bah Dawuk. Da memang kudu kitu. Tah ayeuna mah kulantaran waktu teh beurang kede. Sok bae leur heula bisirek dalahar bah. Jika ditu ngaliwat we sorangan di dapur. Da beasna mah aya. Peker degeuna mah ngalalau ka dinya. Ampura we kudu daek bigawe sorangan di dieu mah. Tong hayang disungguhan. Sabab dewek bah teu boga pamajikan. Oh, baru kitu tapi ari anu tik bayuna ka mana bojo abah teh. Ceuk si Godeg nanyakeun ngeunaan bojona Bah Dawuk anu ti heula. Pugu anu ti heula mah Gusti lah dunia euy. Tah dumasar kana hal eta dewek teh boga niat rek kawin deui ka Nyi Romlah randa ngora urang babakan. Umurna aya kana 18 tahun. Bener kene. Ceuk Bah Dawuk nyaritakeun paniatan anu hayang kawin deui ka Nyi Romlah cenah mitra. Anu kasebut randa ngora urang babakan anu pantesna mah keur jadi anakna. Oh, janten kitu nya abah teh bade nikah deui. Sareng meuni tiasaan abah mah bade ngengengkeun randa ngora. Ceuk si Godeg bari seuri. Kitu deui Darja jeung si Gojin duanana pating serenge. Nya tuturutan ku si laing. Lantaran dewek mah embung ari kudu menangkeun randa kolot mah da geus pasti liat atuh ah. Liat ngejepret. Jadi hayang anu seger keneh, gulis bahenol bujur demplon ngarah awet ngora. Geus lah, ulah sok membawa bujur sia kumaha ge lamun aya anu komen. Sok ka dijari rek leureul heula bah. Tang kewan Cisarupna urang bareng indit ka talaga. Ayeuna dewek rek geus ulah yeuh. Ya lantaran tunduh ieu teh. Da pugu peuting tadi teu sare pisan geus ngider abah teh loba pagawean anu kudu diurus. Mangga atuh bah bade lalason mah sawios abdi tiluan bade ngantosan bari ngalewet. Da leres tos lapar ieu teh. Nya geus kitu mah jung Bah Dawuk nangtung terus ngaleos asup ka kamarna terus seureub sare menit tibra. Ari si Godeg jeung baturna teu loba carita nya terus bae arindit ka dapur. Dekul ngaliwat samala si Godeg tuluy ngaleos ka balong rek ngalalau keur deungeunna. Lantaran geus dititah ku Bah Dawuk jadi teu ngarasa asa-asa nya terus tiluana kaprak-keprek nyadiakeun kadaharan. Teu lila antarana kadaharan teh geus sadia sanguliwet anu ngebul keneh di baturan ku sambal goang jeung goreng lauk ditambahan weh ku lalap atah meunang metikan ti buruan. Nya atuh satuluyna mah brak bae tiluan dalahar balake cerakan. Kabeneran maramnehna teh ti isuk-isuk acan manggi sangu. Jadi teu matak heran lamun dalaharna teh katempo parojo pisan. Kasugri kaum dangu. Gancangna mangsa alam estuning teu karasa nyerelekna. Harita geus nincak kana wanci pasosore. Tong eret geus reang patembalan paselang jeung sora manuk anu recet disarada dina dahan. Panon poe geus rek surup diganti ku cahaya layung anu hiba rupana koneng yang lir emas sinangling. Nya dina kaayaan kitu Bah Dawuk geus sagedang dan
papakeana sing sarua hideung bedog buntet ngagantung dina cangkeng sarata teu poho mawa pakarang anu jadi gagaman anu mangrupa keris pusaka anu diselapkeun dina jero bajuna anu tara pernah tinggalin salilana sok dibabawa lantaran mangrupa warisan ti akina. Malah mah badabuk oge teu poho samemeh indi teh nyelang nyokot heula uyah badag sarau terus dibungkus ku daun cau sarta diasupkeun kana saku kampretna. Bah, kanggo naon geuning nganggo ngabantun uyah sagala? Ceuk si Godeg nanya bari melong da puguh ngarasa heran. Wah, teu kudu loba tatanya. Tinggalikeun we engke mawa uyah sote keur sasadiaan ieu mah bisi engke pareng dibutuhkeun. Lantaran sagala rupa oge kudu tarapti. Ari sabab jurig anu rek bisa nghareupan teh teu bisa dianggap lelaura. Mata kade silaing tiluan kudu inget kana syaratna nyaeta sadiakeun duit anu loba. Minangka keur nyalametkeun nyawa. Ceuk Bah Dewuk nyaritana tegas pisan bari mencrong kanu tiluan. Mangga Bah. Pasoalan eta mah teu kedah hariwang. Margi abdi tiluan moal jalir kana janji moal udar tina subaya. Laras Abah, tenang we lah. Perkawis eta mah margi aya den darja. Nyahong dewek percaya ka baradeh tiluan. Ayeuna mah hayu urang idit. Kabeneran wanci Gus rek sarup layu teh jadi alus pisan pikeun urang opatan ngamimitian lumampa. Sumuhun mangga Abah ngiringan abdi mah. Nya saenggeus sagala rupana kawilang dianggap tarapti mah. Bah Dewuk sabatur-batur geus teu miceunan deui waktu. Harita keneh beral opatan miang rek ngajuk-juk ka talaga. Bah Dewuk leumpangna ti heula dituturkeun ku Darja. Si Godeg jeung Gojin anu leumpangna bari marawa obor. Lantaran bisi teu bisa ningali tincakeun. Reup kaayaan teh poek kuan Cibeurang geus kaganti ku datangna alam peuting. Sora jangkrik gaang reang patembalan ditema ku sora cari cangkas jeung sora bangkong anu kangkengkong di sisi sawah. Angin leutik ngahiliwir karasa menitiis kana awak. Daun cau pating arulang kawas anu keur ngagupayan. Bah Dewuk diiringkeun ku baturna keur pating garedig leumpang mapai galengan sawah. Harita mangah aja teu ngaliwatan jalan pilemburan, ari maksudna ngarah tereh nepi kanu dijugjug. Teu kacatur di jalana mitra. Nincak kana wanci jam 8 peuting. Opatana geus anjog ka sisi lembur Cibodas anu saterusna langsung muru ka wewengkon Talaga anu tempatna parowek mata keung jeung geuman. Reg opatana eureun, Bah Dewuk ngabadega bari mencerong ka tengah talaga. Langit bengras taya aling-aling bentang baranang bulan geus nembongan. Akhirna mah urang teh geus nepi euy ka talaga. Kade silaing tiluan ulah jarauh teuing ti deweknya. Lantaran bisi mata kabahayakeun yeuh. Ceuk Bah Dewuk mere parentah kanu tiluan sangkan ulah jarauh ti manehna. Mangga Abah, mangga. Darja ngawalon. Ari si Godeg jeung si Gojin mah ukur arunggeuk tanda ngarti. Tapi kituna teh bari terus culang cileung da puguh ngarasa keung jeung sieun. Ayeuna mah dewek rek ngamimitian gondang si jurig hulu sangka datang. Tapi omat lamun manehna geus datang, silaing ulah lalumpatan. Salilana kudu aya tukangon dewek. Kaharti teu? Kahartos Abah. Mangga Abah kahartos. Ceuk anu tiluan ampir bareng nembalan. Ari hatena dumadakan jadi teu puguh rasa loba kamelang jeung kahariwang. Geus kitu brek Bah Dewuk sila nyang hareupan cai talaga. Reupanona peureum leungeun sidakep dina dada. Greyem babacaan tapi teuing maca naon da teu kaharti kawasna mah keur ngondang dedemit anu ngageugeuh wewengkon eta talaga.
geus aya kana sawatara waktu. Hiuk angin ngagelebug sorana handarwan. Tatangkalan pating pelanoy kalakai garing rabeng haliber. Obor anu keur diceklan seungeuna ka kalicesan luak leau katebak angin. Cungungung sora anjing babaung ti kajauhan. Ditema ku sora manuk jurig kaayaan di babangkon talaga anu satadina sepi jempling ayeuna mah jadi ngadadak loba dedengean anu matak pikasieun. Nyaksian kajadian kitu. Darja si Godek jeung si Gojin katampo pating raringe. Tiluana ngarasa keung, tapi teu loba carita. Harita caricing narangtung tukangen Mbah Debuk anu keur ngajemprak sila. Bareng jeung kitu, Cikiki kadeng aya sora awewe seuri sora nangirung mata kukurayeun. Gebeg Darja jeung baturna reuwas. Rei bulu punduk muriding ngasa kandel, nya terus tiluana culang cileung bading galepar. Aduh, jauh geus datang. Ceuk si Gojin ngaharebos ka si Godek anu nangtung gigireun. Oh, jika nama geus datang, oi. Si Godek ngawalon sorana kadenge ngegeter. Ari Mbah Debuk masih keneh anteng ngajemprak sila kalawan husu sarta teu kapangaruhan ku dedengean. Manusia rek naon sia make daratang kan ieu. Nah sia teh geus teu sabar hayang geura marodar. Anu seuri harita kadenge deui samalah bari jeung ngomong ditujukeun kanu araya di dinya. Bray Mbah Debuk beunta jung nangtung abadega bangun gagah pisan. Si iblis, gadeng teu kudu cecirhilan. Lamun silai ngarasa siluman anu luhung ku ilmu sok geura kaluar sarta tembongkeun jirim silai anu asli. Pontong kalah susurian lantaran teu matak lucu. Mbah Debuk nangtang ka makhluk anu can katempo jirimna. Samalah kituna teh bari jeung taki-taki lantaran bisi aya anu ngabogohan. Jadi si laing datang ka dieu teh nangtang ka aing. Makhluk anu can katingali jirimna jarita deui bari seuri cicirihilan. Teu salah. Dewek datang ka dieu tayalian rek nangtang pikeun ngadu jajaten. Lantaran sia geus wani ngaganggu kana katentreman batur aing. Tah kulantaran kitu sok geura kaluar sia setan. Ceuk Mbah Debuk kukubuk malah bari jeung jalang jeleng nulak cangkeng. Atuh ari kitu mah aing rek kaluar. Hiuk angin ngagelebug dibarengan ku sora anjing babaung ti kajauhan. Bareng jeung kitu paladug ti palebah handapeun tangkal caringin gede aya haseup ipis anu mulek ka luhur. Beuki lila haseup teh beuki kandel. Jeung beuki loba terus ngagulung satuluyna ngajang gelek jadi tangtungan saurang awewe anu make baju rok bodas sarta eueuh sirahan. Mbah Debuk jeung anu tiluan bareng ngareret ka eta makhluk anu keur ngajanteng nangtung. Teu lila geuleuyeung ngadeuketan, nempo kitu Mbah Debuk beuki taki-taki, sedengkeun Darja jeung dua baturna mah kalah ngadegdeg bari calangap da puguh bakat ku sieun. Bagya sia jurig buntung. Syukur si laing daek nyumponan kana pagodang dewek. Tah kulantaran kitu sok geura tatan-tatan. Ieu aing datang ka dieu pikeun nyapurnakeun arwah si laing anu marakayangan sangkan bisa mulang ka alam kalanggengan. Ceuk Mbah Debuk bari mencrong ka si jurig buntung anu keur nangtung hareupeun. Jadi kitu maksud si laing teh manusia. Dengekeun ku sia. Aing mah moal waka mulang ka alam kalanggengan salilacan bisa mulangkeun ka nyeri ka manusia-manusia anu geus ngabinasa ka aing. Tah kulantaran kitu si laing teu kudu pipilueun kana ieu urusan. Sabab eueuh sangkut pautna. Jadi gancang si anjing kah.
Si jurig buntung ngawalon bari terus ngageleuyeng beuki ngadeukeutan. Tuh bisa. Aing moal nyingkah sarta tangtuna bakal pipilueun. Lantaran ieu pasoalan geus jadi urusan dewek. Tembal Bah Debuk terus tatan-tatan rek darajang. Tapi saacana nyelang ngalieu heula ka tukang kadarja jeung ka baturna nu keur ngajaranteng bari ngaleper. Ku siwel si Abah ngaluarkeun uyah tina jero saku bajuna. Terus dipurulukeun dipake ngurilingan anu tiluan. Nya maksudna mah nyieun batasan anu aman pikeun darja jeung baturna ngarah teu diganggu ku eta makhluk. Darja, dengikeun ku si laing sakabeh. Kade ulah wani-wani kaluar tina ieu batasan. Lantaran bisi marane cilaka. Kitu ceuk Bah Debuk. Mere pepeling kadarja jeung baturna sangkan ulah aya anu wani kaluar tina batasan anu dijieun ku manehna. Ngadenge parentah kitu tiluana bareng unggeuk tanda ngarti. Geus kitu si Abah ret ka makhluk anu aya hareupeun. Iblis kurang ajar. Sok geresang harupan aing. Ceuk Bah Debuk nangtang deui bari sakilat ngalugas bedog buntet gagamana. Ari eta bedog teh cenah lain bedog sambarangan. Tapi pakarang ampuh anu geus biasa sok digunakeun pikeun yang hareupan jurig setan siluman jeung sabangsana. Nyasok maju sia, montong kalah ku kumuk gede sungut. Kurang ajar sia setan. Aing nyebut gede sungut sia. Bah Debuk geus teu sabar. Jeleng luncat bari ngagorobok. Bedog buntet disabetkeun rek nobros dada si jurig buntung. Tapi abong lain manusa. Si jurig buntung teh menilingas awakna rikat ngagilek miceunan pibahayaeun. Terus luncat bari seuri ciciri hilan kawas anu ngalelece ka Bah Debuk anu geus mimiti ambak. Hayo, tebenang sia. Jeleng Bah Debuk luncat deui ngudag ka si jurig buntung anu keur ciciri hilam. Bari sakilat nyabetkeun bedogna kana cangkeng, hiuk bek kena pisan kana cangkengna. Tapi da puguh makhluk demit bedog teh beut kawas nyabet angin. Kalah ngeplos, nya puguh awak Bah Debuk jadi nolonjong. Ari si jurig buntung harita terus ngajaol ka luhur awakna ngalayang bangun hampang. Anu satuluyna celek deui kana lemah tapi nangtungna ngangkang teu napak. Oh ya, teu kena deui sia. Dasar belegug, pantau ka ditu. Ceuk si jurig buntung bari seuri ciciri hilam. Bah Debuk hatena panas nya terus jeleng deui luncat bari nyubat nyabetkeun bedogna ngarah kana sakujur awak. Tapi edas si jurig buntung kacida pisan lingaus. Samalah sakilat leungeunna anu rangguas jeung kukuna anu sareukeut teh harita ngarawel kana beuheung Bah Debuk. Nya puguh ngalenyap. Hiu gilak. Los Bah Debuk rikat ngagiwar. Tapi seak si jurig buntung harita narajang deui. Leungeun anu rangguas nyebetan kana awak Bah Debuk. Hiuk bret, hiuk bret. Leungeun si jurig buntung harita rikat ditakisan ku bedog kagamana. Rasakun setan. Bah Debuk beuki nafsu. Lantaran asa dilelece ku pantara jurig. Sabrut narajang deui bedogna dibubat babi terek ngancam kana sakujur awakna. Hiu bres, hiu bres. Menang sababaraha kali. Sabetan bedog buntet kena kana awak si jurig buntung. Tapi sanajan terus-terusan diserang. Si jurig buntung teh teu bentol-bentol acan. Pakarang nasi Abah tetela teu mampu ngalumpuhkeun eta jurig. Nya puguh atuh beuki nafsu. Bah Debuk mundur napas nareng hapranjug kuntuna kekerot. Alah, mangkar waras ya. Bener-bener ngajak gesang ya bah.
bedog aing anu sakit ampuna karek ayeuna tebengpan. Dasar kurang ajar. Ceuk Bahdabuk bari mureleng ka si jurig buntung anu keur seuri cicirihilan. Terus atuh ngasupkeun bedog buntet kana warangkana. Anu nyata teu mampu pikeun ngalumpuhkeun si jurig buntung. Nyaksian kajadian kitu Darja jeung dua baturna ngarasa salempang. Sok inggis Bahdabuk teu mampu ngelehkeun eta jurig anu akhirna si jurig buntung tangtu bakal ngamuk nguak ngawik ka maranehna. Aduh, kumaha lamun Bahdabuk eleh euy. Tawa ka hariwangja. Lantaran si Abah oge lain karek ayeuna ngalawan jurig gawas kitu mah. Sarta geus loba pangalaman dina nyang hareupana. Ceuk si Godeg ngawalon kana caritaan Darja nu katara bangun salempang. Nya sugan bae si Abah teh sanggup ngelehkeun eta jurig. Sabab lamun henteu geus tangtu urang tiluan oge bakal cilaka. Nya bener lamun si Abah eleh, tangtu urang tiluan moal salamet. Tembal si Gojin ari panona anteng melong ka Bahdabuk anu harita keur nangtung pahareup-hareup jeung si jurig buntung. Teu lila ku siwel Bahdabuk ngaluarkeun keris pusaka tina jero bajuna terus dicabut tina warangkana. Geus kitu diacungkeun ka luhur katara leungeunna mending ngageter. Iat! Saberut si Abah narajang. Keris pusaka nyuruwuk disabetkeun kana beuteung. Tapi jurig buntung oge rikat awakna ngalayang ka tukang miceunan panarajang lawan anu ngabahayakeun. Saberut Bahdabuk narajang deui, keris pusaka lempeng rek nobros kana jajantung. Tapi jaul awak si jurig buntung ngajaul ka luhur jiga anu hiber, terus ngajauhan. Tapi Bahdabuk anu kawilang geus ngabogaan pangareti anu luhur harita luncat ngajelepung hudag si jurig buntung anu keur ngalayang. Hiuk, beres! Keris pusaka keuna ngebesot kana beuteungna. Juralit si jurig buntung ngajuralit, celek sukuna nangtung tapi teu napa kana lemah siga anu ngagantung. Dasar jurig bangkar waras sia tadol. Geuning kuat sia teh, tapi motong sambat kadiaya. Lantaran aing mah moal eleh ku sia. Dasar manusia gede sungut sia. Jeung gede teh bau sia. Rasakeun ye. Bareng jeung kitu, sakilat si jurig buntung ngangkat dampaleungeun ka tuhuna ka luhur. Barasat cahaya beureum kaluar terus nyebrot ngarah kana dada Bahdabuk. Nempo kitu nya puguh reuwas. Sakilat cahaya beureum anu datang ditadah ku keris pusaka anu ngaluarkeun cahaya hejo. Buri nyai geleger. Dua kakuatan bantrok. Juralit si jurig buntung jujuralitan. Itu deui Bahdabuk ngajuralit ka tukang. Tapi dina kayaan kitu si jurig buntung geus ngangkat deui dampaleungeunna. Barasat cahaya beureum kaluar. Jeleng Bahdabuk rikat luncat. Barasat jeleng luncat deui kitu jeung kitu aya kana sababaraha kali. Bahdabuk luluncatan nyingkahan panarajang si jurig buntung anu ngababi buta. Nya dina hiji kesempatan jeleng Bahdabuk luncat terus keris teh disodokeun pas kana jajantung si jurig buntung. Hiuk, beres! Keris nancep pisan kana jajantungna. Si jurig buntung harita ngajeri tarik pisan sorana pating saleor minuhan ka sakuliah tala mata keung. Teu lila awakna ngiles ngaleungit teuing ka mana. Bahdabuk ngabadegan tung barereng haperanjug. Panona rarat reret nitinan kayaan sabudeureun talaga. Nempok kitu Darja jeung baturna ngarasa lugina. Bah, kamana si jurig buntung teh? Nagus eleh kitu. Ceuk si Godeg anu tita tadi ukur nempokeun. Kawas nama si jurig buntung geus nyingkah heuy. Lantaran eta setan teu kuatun ngalawan pangabisa dewek. Nyaan kuning bener Abah teh hebatna lain ngan saukur beja. Lantaran ayeuna mah bukti kasaksian ku panon kuring sorangan. Ceuk si Godeg ngarasa reueus da puguh asa boga gunung panageuhan. Allah, boro-boro kakara ngalawan jurig buntung semodel kitu. Sanajan ngalawan anu leuwih ti kitu oge dewek mah sanggup keneh.
Walon Bahdewu karasa ujub samalah kacida yakin kana kemampuan diri na anu geus kasebut luhung ku ilmu jembar ku pangabisa. Tapi kumaha bah? Nah eta setan teh geus moal datang deui kitu. Darja tumanya ka Bahdabuk lantaran hayang menang kapastian. Tapi saacana Oge Bahdabuk kajawab. Ujug-ujug hiuk angin ngagelebug sia handaruan. Disusul ku sora anjing babaung jeung sora koreak mata keung jeung geuman. Bareng jeung kitu cai talaga dumadakan jadi oyag kawas aya anu ngobek. gebeg sararea reuwas. Sareta bareng ngareret ka tengah talaga. Dina kayaan kitu. Pucung hul tina jero cai kaluar hiji makhluk anu kacida matak pikasieun. Satuluyna mah ngajaul kaluhur ka kalayangan ngurilingan talaga bari seuri ciciri hilan. Darja jeung baturna meuni molotot kawas anu kasima. Rei bulu punduk muriding. Abah, jurig hulu bah. Aya jurig hulu bah. Si Gojin ngagorowok bari nunjuk ka jurig hulu anu keur ka kalayangan. Matana anu molotot semu beureum buburilakan. Ningali kitu Darja jeung dua baturna awakna meuni ngagibrig. Untu norok tok jajantung ratu ge sang tiis nyorolok saluar awak. Allah, awas. Maraneh kabeh cari cingsyah montong wadi kaluar tina batasan anu geus dijieun ku dewek. Lantaran si jurig hulu leuwih ngabahayakeun batan si jurig buntung anu tadi. Ceuk Bahdawuk mere pepeling kanu tiluan. Malah kitu nate bari tanggah kaluhur ngawaskeun jurig hulu anu keur ka kalayangan. Ngadengi caritaan Bahdawuk kitu, nyapuguh anu tiluan teh beuki sieun jeung keung. Lamun teu inget kana papatah mah, tangtu ti tadi oge pasti geus pating belecir mabur lalumpatan. Dasar manusia gede sumut. Nyingkah sia kan itu lamun henteu sia oge ku aing bakal dipodaran. Eta polorek dicokcrok sia ku aing. Mitra, cageulai carita urang tunda heula mitra. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi beratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.